Hanya di kieu untung halo ado ya. Sementara sedek ngusip mumpung halo kieu teh. Teteun bawang tuh tempoeun lah. Ah, nyir. Cabe teu kareng heki eueuh. Pan saware. Lah kumaha ieu nu ngurus cabenya. Dilalebbar ah. Anjir, bari bini bekong barenya ieu teh. 200. Tinggal dewek we nyebar di bibir bini Aceh asli aing mah menang kitu teh. Kaing ka aing ya bunuh biti butuh bini cabe mah. Yir, Di mana euy? geus nempo cai bieu teh saat bek eta keuyeut. Ngawal si laing anjir, ngelebok naon eta? Kuat kembung mah. Kembung kunaon? Heeh, mare nuang taeun boleh. Wadih geuna beungeut si laing. Anjing heuh. Di marana euy? Pani ya. Eta Kawas budal mah di mana eta? Aduh, jeung buak pao. Pao, Pada teman kaya kau nama teh. kumaha mun kadulaknya. duh anjir. Ieu bata aing mah pecak ed. Rek beurik kieu eta bau. Aing mah ngaheujeun jeung naon ere mah pangadengekeun jeung ngangse uyuhan atuh. Kurang ge urang nu kitu mah. Ripuh nu Aing manean itu ed. mah ngaheujeun jeung naon. Si laing ieu kumaha cabe ngurusna ieu nepi ka modar kieu. Anjir, karoneng. Enggak sih Mas Haji mah. Ya duli we, malah harga atuh ieu mah. Maka ngadat anjir. Ngadat kumaha? Ari ieu cabe nepi ka carang kieu. Ujung ngadat. Ngadat moal si Haji mah. Si eta mah apa darah tinggi balian amek. Kumaha ieu kalan ieu mah cabe nepi ka kieu. Arai kieu da si Haji teh pasti modal gede ieu. Ya kan bae we atuh naon maksudna RW hayang duit. Yang duit. Ieu kumaha pamikiranna si laing ngurus cabe. Duit teuing ceuk aing. Anjir. Kebon-kebon batur mah nya rek diruruskeun ku aing ah. Ih, Bawang naon cabe batur. salah. diruruskeun Kehead ku aing kudu ditanyakeun heula. Aing nempo bawang. Bukan kebon si Haji. Anjir gagal bae ayeuna mah euy. Bukan bakal menang. RW tolil. Aing hidup meres untung kebon batur. Tadi mana si RW beki duit.